Gini kan bet aja jalma. Hei, jalma. Kenaon? Aduh, 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 aduh. Ih, ini yang kunaon. Ayo mana kunaon ya? Aku dari dia geningan. Abdi teh iya. Jalma abdi ieu teh peuteung nyeri euy. Boga penyakit iya, boga penyakit mah. Ih, atuh diobatan sia. Geus lila maneh. Geus lila penyakitna. Aduh, geus kaditu ka dieu weng teh berobat wae meuli proma segala ieu meuni kalau abeuteungna nyeri gara wae. Tapi maneh kan geus berobat meureunang. Geus ka rumah sakit sia. Aduh, terus kaditu ka dieu we abdi berobat terus tapi teu cager jager. Da cekolot mah cenah naon penyakit ieu cenah mah kronis cenah ieu teh. Aduh, aduh, nyeri ah. Aduh. Ih. Aduh, kumaha ku kaula di merenyaos ya. Obatna. Dah, obat nu kumaha aya? Kira-kira mata jager mah ku abdi diturutkeun. Maneh hayang carana. Sabab aing ngaranna obat mah loba. Kan ambil tereh cager. Kajian teuing ayeuna turut jalan atuh aing ngomong atawa papatah lain. Aduh nyebat teh ku abdi bade diturut. Aing kira-kira mata cager mah ku abdi arek diturut. Ya kumaha eta obatna tuh di mana ayana? Oh, batur. Lamun maneh hayang boga penyakit mah gampang. Gampang kumaha? Tadi we ayeuna mah maneh ini teh kaditu ka Bandung nya. Di Bandung maneh naik buhe. Tah itung bari hiburan. Terus maneh teh lumpang ka ditung ke di Bandung teh lumpang ka tempat objek wisata. Engkeuna di dituna abdi kumaha? Tah di dituna jangan kumaneh kebon binatang, resep gerak ke kebon binatang lupa segala bisa nyeruakeun beungeut beungeut maneh. Dah si mama geuningan ulah bukanina atuh kabina ampe abdi keur nyeri ieu beuteung ieu. Geda ayeuna mah abdi teh geus mun geus frustasi pikir-pikir mah ya abdi teh berobat terus teu cager-cager ieu mah nang geus kabina-bina. Gampang atuh ngomong kitu mah. Ayeuna mah ieu teh maneh ulin ka kebon binatang. Oh ka kebon binatang teh ulah sagala ditempo khususna da ku maneh teh. Nyatan maneh nempo ieu, nempo gajah. Nah, jadi obatnya kudu ku nempo gajah. Lain. Jadi kebun binatang teh maneh asup ke lapan di kebun binatang teh sok di ieu kapan? Sok dijagaan. Tah maneh asup ke kadinya sosorangan amis ajeunna dicarekan ku petugas mah asup bae ka kebun binatang ka ditu. Anu aya gajahan. Lamun saya di gajahan pola di ditu, bos maneh teh asup. Ya, asup ka ditu kana wayang gajahan. Buka baju. Waduh. Kudu dibuka baju mah tuh uing mah era. Teu kudu era kapan si hayang cager penyakitna. Terus nanti kena kumaha, geus di dituna geus dibuka baju, buka di jalanan tuh ulah. Teu kudu dibuka celana geus we padu kaos baju pokona mah sagala nu kira-kira beuteung ka tempo tah geus eta bokeun ka gajah. Wah, moal era kitu we ngan di dituna mun pada nempo disangkeun we nu gelo. Nya moal atuh. Tah sanggeusna kitu jangan gajah nu panggedena. Tapi kuina digumakeun. Geus we pokona ku maneh jangan. Geus aya di gajah, geus aya di hareupeun nya dibuka baju.
Nah, di baju dibuka, sampai dibuka gitu, terus mana nangkarak. Waduh, atau meren uing di sana ada memperkosa gajah, hanya mohal atau, nah sampai gitu dibuka, oh mana terus ngadangkat jadinya, sanggesnya ngadangkat, tangke kapan gajahnya ngidak karena bunting mana, waduh. Atau lamun kitu mangke kuring meureun ngabujabat, dil meureun nebojit kuring. Siapa? Eta panyakit anu dina beuteung teh kapan emah. Jadi emah bisa keluar ke, bojit maneh oge bisa keluar. Asa dua penyakit eueuh manehna modar. Geus. Kitu mah sia manyi sak kitu mah teu damai we aing atuh kitu mah. Kapan cek maneh hayang leungit kapanan. Ayang leungit panyakitna geus kitu we turutkeun we parenta eta aing nya bawa aing amit-amit aing moal mah diturutkeun atuh aing mah geus kudu mah didamut dar aing mah kitu mah